lamun Kangjeng diisrokeun, lamun Kangjeng dimi'rajkeun lantaran percikan ilahi langsung terhadap Kangjeng, sehingga tidak ada sekat antara Kangjeng jeung Allah. Kapan saja, di mana saja, iraha bae Kangjeng bisa Isra Mi'raj, lain sakadar anu dibukukan, dikitabkan, dicatat dina ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi bisa Isra iraha bae, Mi'raj iraha bae, sebab antara Allah jeung Kangjeng, antara Kangjeng jeung Allah tidak ada sekat. Allah jeung urang tidak ada sekat sama sekali, iraha Allah aya sekat jeung urang teu aya. Lantas urang teu nyingkap, urangna ka Allah terlalu besar hijab. Sabaraha hijabna? Cek Allah, wahai Jibril, bejakeun kana Nabi kaula, bejakeun ka utusan kula nu ngaran Muhammad, antara kaula jeung hamba, antara kaula jeung umat teu aya hijab, cuman umat ka kaula hijabna aya 70 alfal, 70 alfan, 70.000 hijab. Polisi manggis boro-boro naon hijabna wadah, abri wadah, bupati wow. Tetapi malam ia terbuka, siap duduk simpul karena isukna libur. Lamun teu libur cadu tah ulah kitu cenah kiai, aing mah deuk kitu bae aja. Henteu setiap polisi kemudian terhijab, tidak setiap TNI terhijab, atuh henteu. Bahkan tidak setiap kiai terbuka hijab. Jaki Jamal mah hijab lo gede jasa, ya Karim ulah disangka jaka dia ge nyana hayang amplop cokot ku si amplop. Ya Karim, untuk membuka tabir hati, maksudna naon? Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebat